Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui nya ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna aya informasi utami nama hiburan para wargi kaum dangunya. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi saha paosna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa ta'ala nya sing dilancarkeun sagala rupi anu nuju dilakonan anu janten garapan ayeuna ye, boh anu dinas, boh anu bisnis, boh anu nuju tatanen, anu nuju ingon-ingon sagarupi we nya pokona namanya. Mangga urang pungkaskeun rupi nama ye carios absur, nah, karangan Bapak H.D. Bastaman dina bagian anu ka-11 ayeuna. Kumargi rupina bakal rada langkung panjang tinu sasari tah. Sae nya anu nuju nyase sayogikeun kitu tah. Cikopi, teh manis, naon deui teh? Manggus? Ya, Maca. Aduh, kenaon eta? ya. Kumaha? Nya ieu teh panada panjang episode ayeuna mah ye jigana. Sabab mungkaskeun ya. Upami di damel 2 episode deui bakal ponok wami tanggung gitulah. Oh, jadi kagok barunya. Mohon kitu Manggus. Ya, sok siap. Kira can datang pemain teh sawareh ye. Ye, kumaha tuh kamarana? Oh, cam ka mana? Oh, teuing deui teh di telepon teh. Teu diangkat, di WA teu dibales. Duh. Sok kagokan ya cenah. Ini nu sejenna kumaha ya? Aya tuh. Mang mata sama geus teu jero, mata sama terus kau mau ucup geus jero. Alah, aduh kumaha tuh tokoh utama teh kumaha eta? Assalamualaikum. Aduh. Geningan panjang umurna. Alhamdulillah, syukur datang oge ini. Sok Ocang. Siap-siap. Kamana wae atuh? Ya teh ngadadak ya teh. Angkot teh kalaka ngetem ya duh. Jauh ka studio teh bakal telat geura duh aing wae euy. Tapi can mulai dah nya. Acan sok. Ya langsung ya. Nya langsung sok masuk we. Sok Manggus masuk atuh bro, meng ieu meh teu panjang teuing ieu bubukana ieu urang ya. Ya, siap. Sate acan dikawitan sim kuring tekendat sapertos sasari para wargi kaum dangunya sakumaha biasa nganuhunkeun kasadayana anu teras manco kana ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Boh milih aya nu teu acan subscribe anu parantos sindang sim kuring ngaturkeun nuhun pamugi konten-konten katampi kitunya. Mangga di subscribe bae ieu kanal oge di jempolan sareng komentarna atur nuhun pisan. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan bae sateu acan ngawitan aya nu bade ngalangkung mangga kapayun. Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Pak Nyanyi abdi teh tos teh head 2 kali. Para wargi kaum dangu kuaan dirangkul. Aduh, nyanyi Mohon pokna bari males ngarangkul. Aduh, alhamdulillah. Cek Aan bari terus ngagalentor. Manehna kadeng ngenginghan.
kunaon ceurik Nyai? Aan nanya bari rada hariwang bisi hanjakaleun pedah gancang teuing ngandeg. Numawi bingah. Ayeuna buktos abdi henteu gabug sapertos disanggemkeun ku tilas mitoha. Nya atuh kabuktian. Kuring atoh pisan rek boga budak teh Nyai. Bukti deui sanajan umur geus kaasup kolot. Kuring masih dikersakeun boga diturunan gitu. Wis, Nyaon? heuda kumaha teu kitu juraganaan mah. Pola hidup sehat, peuseuh Pahinumna dong, aduh. nya gitu. Nyarios sareng saha Bapak? Henteu ieu tukang dongeng. Iya. Sugan teu teu apaleun. Para wali kaum dangu ti barang nyaho nyititing keur kakandungan mah tara bikeun bulak-balik teuing Cijamblang Pasir Cijambe. Mun kabeneran nyititing keur aya di kolotna kajeun juragan Aan anu ngalongokan ka ditu. Aya bibina deui di ditu mah. Tapi mun manehna hayang milu, mun Aan rek balik ka imah teu wasa nyarek. Dijurung deui ku bapana. Sakurang-kurangna saminggu lilana manehna aya di imah teh. Sok remen dilongokan ku Nyi Kuwu jeung Nyi Ulis. Malah Ki Hanapi jeung bojona mah aya 3-4 kalina ka imah bari barang kirim. Sok pada marapagahan kumaha prak-prakan ngurus maneh mun keur kakandungan. Daapan sanajan kawina ka juraganaan geus randa tapi ari kakandungan mah munggaran. Dara disebut na teh para wali kaum dangu nya anu hartina mimiti pisan ngandeg. Hiji waktu peuting-peuting aya titahan Ki Kuwu ngabejaan yen aya anak juragan Aan di Pakuwon karek datang tadi memeh magrib. Isuk-isuk rek dianter ka dieu cenah. Anak juragan Aan anu awewe nu keur sakola di Tasik manehna teh. Aya pre meureun dicaritakeun eta oge ka Nyi Titing anu kabeneran keur aya di imah. Nyi, Mohon Bapak. tadi nu datang teh titahan Ki Kuwu. Manehna ngabejaan yen aya anak kuring di Pakuwon karek datang tadi memeh magrib ya. Kumaha kira-kirana? Oh, nya upami kitu mah abdi subuh-subuh bae bade wangsul. Entong subuh-subuh poek biasa bae rada beurang. Keun ke diantar ku si Sudar. Tapi kumaha Bapak? Tapi hampura Nyai. Saheulaan mah moal waka diwawuhkeun. Can waktuna. Tong tugeunah nya. Cek juragan Aan bari ngosapan beteungna nu geus kaciri gede. Nyi Titing ungeuk bari imut terus nyang saya kana dada Aan. Paromana sadrah. Memeh sare Nyi Titing meresan heula papakean jeung barang-barangna nu aya di imah terus diasupkeun kana peti parantina nu aya di jero kamar. Cetrek disosi. Peuting eta juragan Aan jeung Nyi Titing kapur barasa geget nu pohara kawas nu sosonoan memeh indit nyabalila. Isuk-isuk anak Aan datang diantar ku Nyi Kuwu jeung bojona bari rebo mawadahareun kawas biasa. Nyi Titing oge aya keneh di imah rek nyerangkeun ti kebon cenah. Tadi subuh-subuh manehna nyarita kieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh tas salat subuh ya meni seger kieu hawa teh duh. Tubruk ku Cipanas. Cipanas? Cienteh panas gitu. Aduh.
Punten Bapak, Kumaha nyi? abdi teh memeh wangsul hoyong ningal heula putra da duka iraha deui kaparengkeun tepang. Sareng santeuna apan putra teh raka si Utun Inji. Pokna bari imut kusapan beteungna. Heug. Teu masalah nyai. Nya teu da naon kitu. Kumaha behna ke nya lah. Kitu para wali kaum dangu guneman harita. Abong menang pangabetah teu karasa para wargi geus meh sataun juragan Aan aya di Cijamblang teh. Harita teh indit ti lembur saminggu bada lebaran ayeuna geus nyanghareupan deui bulan puasa. Kungsi sawatara waktu ka tukang mah nyobaan balik heula lantaran penyakit karasana geus rada empeh. Tapi kakarage 3 poe di lembur reng kerasa deui ku Aan aratel anu pohara. Ngarumas hawa meureun. Atuh sono-sono oge ka kulawarga kapaksa menta dianterkeun ka Cijamblang. Tah, lebaran ayeuna mah kahayang Aan teh aya di lembur. Mun bisa mah hayang rada lila. Ti dieu indit saminggu memeh lebaran, di lembur 2 minggu sakurang-kurangna. Eta ge dibadamikeun kaki kuwu jeung kaki Atma. Duanana ngarojong. Tah, kuring teh. Halo, Ya mang. aya rencana hayang balik saat can lebaran engke teh saminggu. Oh gitu. Nya. Kumaha kiat mah? Nya eta mah teu langkung juragan gitu. Nu penting mah saum we. Itang tu atuh. Apaan ai puasa Ramadan mah hukumna wajib ya. Keur anu sanggup anu bisa gitu. Tak kitu jadi engke 2 minggu di lembur, saminggu saat can lebaran jeung H-7 jeung H+7 gitulah. Aduh. Aduh, gaya Ya, sikap bahasa petugas. Ya gitu ya gepan. Saminggu saat can lebaran pan geus di ditu tah sanggeus saminggu sanggeus lebaran gitu duh balelol kieu teh. Tah kakarek balik deui ka dieu gitu kumaha tah kira-kirana. Nya ari kuring mah ngarojong. Ya, sami. Kuring ngarojong mang. Ya ongko di katenyo nama geus loba cageurna juragan. Mawa papagan leuhangeun bae ti dieu. Da bahan-bahan pileuhangeun jeung painu mah kawasna loba di lembur ge. Tapi mun di ditu kanceuh alus nama buru-buru balik deui ka dieu kitu. Ceki Atma para wali kaum dangu. Juragan Aan mulang dianterkeun ku Kikuwu dibarengan kuduaan ponggawa desa anu mawa babawaan. Amang, hapunten pisan abdi muat tiasa jajab mang. Bade tatahar mapag lebaran, sok seueur tamu. Hatur salam bae ka bibi. Teu nanaon nyi Kuwu. Duakeun we sing lancar di jalannya. Kaharti pisan ku kuring oge. Kaharti pisan. Bisi katanyaannya hariwang bisi katanyaan ku bibinya. Amang mah. Nya teu nanaon nyai. Tong jadi pikiran. Kacip tak bakal abreg-abregan pan semah daratang ke Pakuwon. Ngan emang mah ieu. Nyi. Muhun mang. Mi HP we nu keur gede beuteungnya. Mi HP. Mangga diestokeun pisan. Ku abdi bade sering dilongokan. Nya atuh. Nuhun sacana. Nyi Citing. Mohon Bapak. Tong hariwang nyai. Kunaon atuh mun jiga nu hariwang katingalina teh pan. Sieun kuring teu balik deui kumaha? Tong hariwang. Insyaallah paling dilage 2 minggu hayang ngadanan orok dina waktu na apan. Cek Aan para wali kaum dangu nyombo. Nincak 8 bulan harita kakandungan Nyititing teh. Salila Aan di lembur, Nyititing rek sina cicing di bapakna bari dipihapkeun ka bibi-bibina.
Piisukeun mulang dina simpena peuting jeung nyecepna hawa lengkob. Aan duaan carekna bebeakan eta nyacapkeun ka sono kawas dorek papisah jauh tur lila. Weureu seubeuh silih seuseup kareueut peueut kagegeut. Tang tu bae alon-alon tur ati-ati. Memeh bulan puasa, juragan Aan kungsi badami jeung Kikuwu sangkan tanah-tanah nu dibeli di Cijamblang tea kabeh dibalik ngaran ka Nyi Titing. Bapana ge kudu dibejaan. Ngan ngabejaan kiat mamah engke bae ku Kikuwu sorangan keur juragan Aan aya di lembur. Ku Aan mah bisi nampik atawa nyebut lain buburuh deui wae kawas bareto parawarikum dangu. Apan apal lila-lila mah kana pangadatan mitoha anu sakitu gugon tuhonna nggoning nyekel papagon tutulung teu nambrih butuh. Alhamdulillah memeh Aan bolang urusan alih ngaran tanah ti Aan ka kudu pada ngabageakeun basa datang ka lembur teh. Baraya tatangga jeung kawabuhan loba anu narpungan. Komo poean lebaran mah semah jol-jol meh taya tobongna. Kitu deui sabadana. Ayo meh bae pang ling yo asa beuki anom wae nu lalandong teh yo Cek sawatara semah ngagonjak. ye yi cirining geus cager ieu teh kitu. Bae atuh Mang Caca kumaha we cara ngajelas eta dawa Kitu parawarikum dangunya walon juragan Aan tanginas eta. Anu pangbungah nama anak musalapan kabeh karumpul lebaran di lembur. Kaasup Ahmad ti Jakarta, Cece jeung Badru ti Bandung daratang saanak bojo. Bagja bisa ngoconan incu-incu nu semedeng cooeun. Alhamdulillah ya aduh ti barang datang jeung poean lebaran kitu sabadana estu aya taya nu karasa gitu eta aduh. Nya sanajan pikiran mah basket baik anu ditinggalkeun gede angkeuhan rek sadalila aya di lembur teh memeh balik deui neruskeun hanca ubar ya duh. Loba keneh waktu ye pikeun nungkulan brolna ya parawarikum dangu ya duh. Kuring mah inget pisan kana omongan Ki Atma basak pamitan harita. Kawasna marek terus cager cenah ka kuring teh. Sakali deui bae ka dieu deui mah rek dibere pahinum anyar pikeun mungkas tatamba cenah kitu. Kitu parawarikum dangu Aan dina lamunanana. Ngan kahayangna teh teu katadunan lantaran can ge saminggu sabada lebaran, Aan katarajang deui ara teu saluar awak. Isuk-isuk pas salat subuh mimiti karasana teh. Buru-buru nitah nyieun pahinum jeung citeh pandan. Legot kana pahinum disambung ku ci enteh panas taya mendingna. Kesang nu ngucur lantaran tas nginum nu sarua panas jeung nyongkapna hawa lembur anggur nambahan merang. Las dibaluran ku ubar bawa ti Cijamblang kalakah beuki renyem jeung kareunang. Tungtungna terus bae mandi. Sanggeus salat lohor Aan boboleh hayang balik deui ka Cijamblang. Dedeh oge ngajurung. Karunyaeun meureun ningali Aan kawer teu puguh polah ngungkulan awak ara teu deui. Aan dianterkeun ku Ahmad si cikal anu harita mawa mobil. Kabeneran deui poe eta manehna oge kudu ka Tasikmalaya aya anu kudu ditepungan. Anak jeung bojona mah ditinggalkeun. Di imah da isuk oge cenah geus aya deui di lembur. Parawarikum dangu anak Aan anu awewe duaan tadina hayang milu nganterkeun. Ngan ku Aan dicaram sabab rek nyamper si Sudar di kolotna. Pang-pang namah kudu bantuan indungna nampa semah-semah anu jol-jol keneh narapungan.
Para warikom dangu ngan bisa nepi ka pamoyanan mobil teh. Kaci Jamblang mah pamohalan lantaran harita jalana ukur jalan ronda tur rada rumpil. Can bisa dipake jalan mobil. Kabeneran deui kawas anu meunang ngatur. Di pamoyanan panggih jeung Kiku mawa kokolot-kokolot desa karek bubar natamu ka juragan camat. Atuh regreg aan teh loba batur di jalan. Lantaran loba batur balik, Ahmad nurek milu nganterkeun ka Cijamblang ku Aan dicaram lantaran manehna kudu geus aya di Tasik sore ieu. Ropina, duit ka dieu bapak ieu jajab teh mobil teh da moal tiasa teras ya. Ye nya teu naon Ahmad. Teu naon. Bapa mah aya Kang Mangku ieu tuh. Jig bae neruskeun perjalanan bisi ka sorean teuing. Mohon atuh bapak. Mangga kuring premios bapak. Nya jig sok. Duh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadnya geus bisa bawa mobil, Mang Iya, diajar atuh, diajar. Uring ya sayang beli mobil tapi keur di mana nya dipake nanya? Lah, geus atuh. Kuwu mah atuh pan canepi jalan mobil kayak Cijamblang. Nya sih. Lain, Mang. Asa katitenan ripuh gitu. Nya ieu teh dulu. Aratel deui ieu teh. Batak can ge cumpon saminggu ye. Sabada lebaran geus hayang balik deui ka dieu ye kuring teh. Eueuh. Alah kela atuh. Kuring rek injem heula kudanya ti kacamatan. Nya, jeung sakalian jeung nu ngagonengna nya, meh gancang nepi. Nya. Duh, sok we kumaha alo. Ya kela. Tuh geuning aya tuh ka dieu, ka garidig tuh. Sabe. Horep. Ka dieu. Ya, tuh aya tuh. Aduh. Sok, Bang. Naik, Bang. Ya. Edah. Antur heula ka Cijamblangnya. Isuk dipulangkeun ye kuda. Ya, mangga ke kuwo. Sakalian panggonengkeun gitu. Mohon, mangga. Kela kuring gerek naik. Ayo tuh urang ti payun we, Mang. Nya. Ayo atuh. Kiulis. Jeung eta jeung si Sudarta. Wayahna dikreuhnya tuturkeun. Kuring jeung Amang ye rek ini teh lah ka Cijamblangnya. Mohon juragan. Ya atuh. Ayo Mang. Nya lo sok. Ya. Kitu para warikom dangu, Ki juru tulis sabalatna jeung si Sudarmah nikreuh. Sadatang-datang ke Pakuwon, brus Aan mandi, gewat ganti pakaian. Ku hawati is Cijamblang sanggeus mandi mah awak anu tadina renyem teh rarep tegaro genyang kawas samemehna. Aduh. Tuh nya di dieu mah ye. Ting perbawa hawati is ting kumaha nya lo ye tuh. Kumaha kitu, Mang? Oh ye teh tegaro genyang teuing kitu. Eta mah. Eta mah naon? Wireh palai tepang bae sadang anu dikantun di dieu. Ye sok ngagonyak kitu teh. Aduh, pero ieu dangu eta nya anger lengkerna teh ka Amang eta. Ye, keun bae atuh maca ada cek tekna kitu. Oh nya. Kiku ngagonjak Aan hareupeun bojona. Atuh bojona ngadilak. Peuting eta Aan meuting di Pakuwon. Isuk-isuk rek ka Cijamblang. Si Sudar sina beberes di imah. Kitu rarancangna.
Geus beres sarap ya. Saget deh ya. Diantar ku si Alo deh cenah aduh, jeung pegawai desa deh tuh. Siap-siap berangkat ya duh. Nya leres mang. Udah geus hariap tuh penggawa desa. Aduh. Ke, tapi itu saha itu? Aya nu datang. Itu bangun. Rusuhan gitu. Kunaon ya? Aduh, Ngaruh harewok itu. aduh. Kidas tam geuning. Mohon ti kuwu haturan. Aduh, kunaon iki dastam ye. Ni teu uluk salam acan ye bangun aya naon ye, aya kabar naon ye. Aduh juragan. Tadina kuring rek ka Pakowu teh rapot. Rek rapot kebeneran aya juragan. Kieu. Ngirum lah. Ya, sok kunaon. Pelan-pelan santai. Naon? Aduh, yok tenangkeun heula. Kumaha ki dastam? Yo. Tadi subuh Pakowu ye. Ki juragan. Ya, subuh teh naon? Aya naon? Si Iting juragan. Alah, kunaon si Iting dastam? Labuh. Labuh dicai. Ngajah jarak tu ingot. Aduh, untung ayah nung nangenan. Ayo nakur di tarulungan ku sadaya. Malagus ngalap paraji sagala. Kawas nama rek terus ngajuru. Ya Allah ya Robi. Aduh. Ini. Walalala. Astagfirullahaladzim. Aduh, ayo atuh mang. Ayeuna kere urang buru-buru kali itu. Bisi kumaha onam. Aduh, nembe kamari ku abdi teu dilongok. Sehat pisan katinggal nama malih memeh boboran ge kadarieu. Cek Nyi Kuwu mairan parorikum dangu. Alah. Atuh keke itu tuh kabeneran kuda nu ti kacamatan teh ya jeung nu ngagonengna can sina mulang. Urang gancang make kuda deui lah. Urang ijon deui we tumpakan ka lembur ki Atma. Dah, kitu sae ki Kuwu. Ameh enggal dugi ka ditu. Nya kitu. Capri. Ka dieu. Anu ngagonengna sina ka dieu lah. Kumaha juragan? Lain eta kuda, anu digondeng kamari nu ti kacamatan. Mohon. Lain mulang kacamatan mangke mulang ti ditu bae, ti lembur ki Atma nya. Wayahna yeuh aya darurat kitu tah. Emergensi yeuh. Mohon juragan. Gitu. Ayeuna mah barengan heula ka Pasir Cijambe aya kararepet yo. Ya, siap juragan. Aduh, yos, mohon mangga. Kitu parorikum dangu. Cek Ki Kuwu kapanggondeng kuda. Terus Ki Kuwu paparentah ka juru tulis anu kabeneran. Geus aya di kantor, sangkan nitah ngabejaan lebih cejamblang jeung ngajak tiluan deui ponggawa desa ka imah Ki Atma marangan Nyi Kuwu jeung Nyi juru tulis. Maranehna sina mapel bet deui bisi perlu. Malah nitah sasayagian kuda jeung padatina bisi kudu terus ka balai klinik di Pamoyanan. Kabeneran deui harita aya Nyi Saripah jeung salakina keur nganjang. Ari Nyi Saripah teh parorikum dangu adik Nyi Kuwu anu jadi bidan di rumah sakit Banjar. Atuh gancang bae diajak bari sina mawatas obat-obatan anu baku sok dibabawa ka mamana. Manehna oge sina pake kuda ti pakuwon ku Ki Kuwu ameh gancang digondeng ku panggondeng ti kacamatan teh. Ari juragan Aan mah jeung Ki Kuwu beretak negarkeun kuda ti heula dituturkeun ku kuda jog-jrog anu digondeng kenca katuhu ngawa Nyi Saripah. Anu sejena nikre. Para warikum dangu datang ka imah mitoha kasampak geus loba jelema ting rariung di pakarangan. Pas semona bangun baringung jeung hariwang.
Aan jeung Kikuwu barang jut turun tina kuda, aya lalaki duaan anu hideng nyeklan tali kadali terus nungtun kuda. Di tengah imah digolerkeunana Nyi Titing teh luhureun sama kandel disibutan ku samping kebat anu jemblong ku getih. Geus 3 kali sampingna diganti lantaran baseuh ku getih ceuk Paraji teh. Beungeutna sepa jeung teu inget-inget. Gigireunana aya Ki Atma ngusapan sirahna. Aya Paraji jeung bojo Ki Dastam deui dibarengan ku tiluan awewe tatanggana. Barang ningal Aan jeung Kikuwu asup sarerea guligah. Ki Atma ngeser mere tempat bari ngisrahan sangkan Aan diuk gigireun sirah anakna. Kikuwu mah sanggeus tunyutannya ka Ki Atma jeung Paraji gancang keluar. Di jero kadenge sorana nanyakeun lurah jeung tua kampung bari paparentah. Ki Atma jeung Paraji menang katerangan cenah tadi subuh-subuh balik ti cai tas wudu. Nyi Titing ti Soledad terus labuh teu bisa hudang deui. Untung aya Ki Atma di dinya nu sarua rek cai. Dibantuan ku tatangga digarotong ka imah. Teu lila manehna nyebutkeun karasa beuteung atuh gancang bae ngala Paraji nu imahna ukur kahalangan 5 imah ti Ki Atma. Nya bae para warikum nangu rek ngalahirkeun. Sanajan rada hese lantaran kakandunganna karek mincak 8 bulan, bojo ngalahirkeun orok lalaki. Ayeuna keur diurus di pangkeng indungna ku bibina dibarengan ku tatanggana duaan. Ngan saenggeus ngalahirkeun terus Nyi Titing ngagetih teu eureun-eureun jeung teu eling-eling nepi ka ayeuna. Sanajan geus dirancet jeung dibere ubar pangampat ku Paraji. Teu nenjo orok heula Aan mah kaburu milu ngagugulung indungna anu ngajepat teu eling-eling. Pikiran teh geus aya nu ngurus ieu orok mah. Ngahlas ningal beungeutna nu sepa. Tapi kaciri sieun nu pasrah bari sorangan bingung teu puguh cabang. Untung teu lila Nyi Saripah datang. Sanggeus nitenan orok sakedeung jeung tunyutannya kanu nungguanana terus kaluar mariksa nu tas ngalahirkeun. Gejos disuntik pangampat kaluaran getih tapi getihna marbei keneh. Aduh, Nyai. Aduh. Ieu mah kedah dibantun ka rumah sakit, Mang. Rupina aya pembuluh darah di lebet anu pecah. Ceuk Nyi Bidan ka Aan. Kayak kuring rek kabejaan lakiku sangkan tatahar mawa ieu Nyi Titing ka pamoyanan ayeuna keneh terus ka Banjar. Nya sok Nyai. Aduh, Nyai. Aduh, Nyai geura eling. Ieu Bapak. Aduh. Cek Aan sabot Nyi Saripah kaluar Parwaikum dangu. Sababaraha kali bari ngusapan buukna. Teu lila nya panona lalaunan beunta. Netep sajongjonan kawas anu asa-asa. Nyai geura eling. Bapak. Pokna meh teu kadenge. Ki Atma gancang pindah diukna ka kencaeun sirah anakna bari teu lemek teu nyarek. Ih, syukur Nyai geuning eling. Sing kuat geulis. Urang diubar ka rumah sakitnya. Narah. Pokna bari gigideg lalaunan. Las teu inget deui. Seredet lenyap para warikum dangu rasaan Aan. Geuwat atuh sirahna dilahun bari teu weleh diharewosan kalimah. Teu lila nyah beunta deui. Leungeunna ngopepang kawas aya anu diteangan. Ku Aan geuwat ramona dicekel. Kek males nyekel leungeun Aan ti papareket. Tekiat Bapak.
na bari ngahegak. Ih, sing sabar geulis, sing tabah. Pan ieu aya bapa jeung abah. Ngadenge kitu kaciri rada ayem reup deui nyititing peureum. Sabot kitu Aan teu eureun-eureun babacaan ada pitulung mantena sangkan nyititing gancang cager sabihari. Teu lila nyah beunta pana mulan gancang Aan ngaharewos ditompokeun kana ceurina. Turutan gelis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sok turutan. Allahu Akbar. Itu Cek Aan anca kaciri biwirna ukur kunyam-kunyem siga nurutan. Tapi basa ngucap Allahu Akbar rada eces sanajan bari rero. Reup deui peureum ngahanju lalaunan. Las Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. cek sarerea nu aya di dinya meh bareng. Aan nyegeruk teu era di kakolotan. Beungeut nyititing lantis di baseuhan Cimata. Beungeut nu ayem kawas anu sare tibra. Panon rarapet biwir semu imut. Aduh. Nyai. Ya Allah. Mugi-mugi ieu maneh nampi nugraha mati syahid. Aan ngajerit jero hatena. Ki Atma oge nu kawentar kukuh pangadegan teu burung eta parawarikum dangu nyegruk nitenan anakna nu geus jadi layon. Teu lila ujug-ujug kadenge nyi Karsih ngagoak ti pangkeng. Eleuh Abah, kunaon ieu orok? Ki Atma gancang gojengkang bareng jeung Nyai Saripah. Kadenge di pangkeng haliwu. Teu lila Ki Atma kaluar ramoh poe. Aya naon Karsih? Aduh, alah ye, aya naon deui wae ye. Aduh. Alah. Mana aya naon? Alah. Aduh. Aduh. Juragan. Aduh, Nyi. Juragan. Aya naon Yatma? Geuning. Si Utun ge maot. Patutur jeung indungna. Pokna pegat-pegat beringing hak. Parawarikum dangu jajantung Aan asa didudut. Ngan sakecap anu bisa ngebrehkeun tagiwureunna hate. Kiamat. Sabada rengse tahlilan tujuhna
Tiluan ngariung ditepas sanggeus semah-semah marulang. Juragan Aan, Ki Atma jeung Ki Kuwu. Bada asar harita teh. Langit cangra, angin gunung ge mimiti karasa tiisna. Di patengahan jeung di dapur kadenge sora trong terang doe beres urut hajat jeung tahlilan di mandoran ku Nyi Kuwu. Di hareupeun aya cikopi dina bekong, ulah kawungna disemplekan di wadahan kana pisin. Lalawuhna dina balastrang eusina katibus Nagasari pacara Cina kue lapis jeung bugis bawa Nyi Kuwu. Sapiring deui eusi angleng wajit ketan jawadah jeung dodol kacang hejo dibungkusan daun jagong ti pribumi jeung pangirim tatangga. Kulu besuuk deui saboboko jeung baskom leutik keur wadah cangkangna. Aduh. Elah, kieu juragan takdirna nu murbeng alam urang teh sarua. Ngalaman tunggara nu pohara. Juragan leungiteun pamajikan jeung anak. Ari kuring anak hiji-hiji na jeung incu. Pegat turunan kuring mah juragan. Nya Ki Atma. Babasan takdir teu meunang dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Kari kumaha urang narimana. Hari soal pegat turunan mah Ki Atma tong dipikiran teuing kumaha Gusti. Buktina kuring oge nu umur sapantaran Ki Atma geuning bukti boga budak deui masing ayeuna teu kapuluk oge. Lah, boro-boro mikir kitu juragan. Teuing kahareup mah. Lain ieu teh puguh aya nu hayang ditepikeun ayeuna teh ka juragan. Mengpeung kasaksian ku Ki Kuwu. Ki Atma ngarobah silana nyang hareup ka Aan. Pasemona daria pok manehna ngomong deui. Kieu juragan. Kaimpleng ku kuring juragan moal lila deui aya di Cijamblang. Lantaran kaciri nama bakal terus cager. Ari Minggu tukang apan kanceuh deui masa di lembur. Karasana asa leuwih tinu enggeus-enggeus arate jeung merangna teh. Eta mah biasa juragan. Mungkas nganggeuskeun disebutna ku urang dieu mah mun nu gering rek cager. Mun jelema mah itung-itung sosonoan heula rek papisah gitu. Jawab Ki Atma. Sereset kana hate Aan, ras kasih jenat. Memeh kalembur kungsi geget sosonoan heula jeung manehna. Aan gancang ngadalian semu. Nya syukur ari kitu mah atuh. Kuring mah bati bungah bae nu aya. Kasakit dikersakeun sirna disareatan ku urang pasir Cijambe. Dan nya tuh syariatna mah apan ditambaan ku Ki Atma jeung dicicing. Ngadenge kitu Ki Kuwu imut parawari kaum dangu kawasna mah kahalartieun kudu aya di hareupeun. Ari Ki Atma tuluy ngahruk tungkul. Teu lila manehna tanggah deui, pok nyarita deui. Nya ari kitu nama. Anu kadua nama kieu juragan. Kumaha Ki Atma? Ayeun horeng si Titing teh aya kabogana. Heuh di bejaan ku Ki Kuwu basa kuring jeung si Iting kaditu memeh lebaran. Malah ditembongkeun susuratanna oge. Yeuh, kuring mah bungah bae anak aya nu miheman. Tapi ayeuna sanggeus si Iting maot rek dikumahakeun bandana teh. Kieu Ki Atma. Numutkeun hukum waris kabeh kaboga Nyi Titing estu uragrag ka bapana. Sabab teu boga dulur jeung taya turunanana. Cohagna mah kabeh mutlak jadi warisan Ki Atma. Gitu ya. Kuring mah juragan berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana.
ngan aya kabuburat sejen nyaeta teu oleh asa ngarempak baik papagon kolot gitu. Ngubaran di pantrang pisan narima buru. Gitu papagon anu dicekel pageuh ku kuring teh. Ari kiat mah da kuring mah lain mereka kiat mah barina ge mere sok teh kanyititing pamajikan kuring. Kiat mah cek kuring mah taya anu dirempak kiat mah eueuh anu dirempak eueuh. Lantaran luyu jeung papagon agama jeung aturan negara katut kabiasaan urang dieu. Geus tong jadi hate Cek kiku Kiat mah kaciri ngahulang bari tungkul terus nyarita deui. Ari kuring mah rek tumut aturan bae kiku. Tapi apan kabiasaan urang dieu mah salaki oge boga hak nampa warisan ti pamajikanana nu maot ti heula. Sanajan eta teh pamerena kene. Kuring mah dina narimana oge hayang beres roes tong aya gantar kakaitan di balakang kali gitu. Para wari kaum dangu sajeroning ngabandungan caritana. Aan muji dina hate ku pangkuhna kiat mah jekal papagon. Tayalian anu dipalar teh meureun rahayuna jeung nyingkahan mahalana. Da nya atuh ari banda warisan mah sok mahala mahayu ceuk babasan oge. nya bener pisan kiat mah salaki oge boga hak waris ti pamajikanana memang bener eta teh hartina kuring boga hak sakitu persen tina warisan nyititing. Nah gitu. Tapi kuring ge boga hak pikeun mikeun bagian kuring ka saha bae nu ceuk kuring pantes narimana. Nya tah ayeuna disaksian ku kikuwu kuring rek nyarenkeun bagian kuring kalawan celik putih celak herang kaki atma nu ceuk kuring mah pantes narimana minangka tanda duduluran. Ke heula juragan. Banggeus tong make ke heula kiat mah. Ye, bieu kareungeul pisan ku kuring. Yen paman kuring merena teh estu celik putih celak herang. Lain niat buruhan deui. Tapi niat manjangkeun duduluran. Teu hade mun teu daek tarima teh. Jeung aya rengkolna deui dina aturan. Hibah ngaranna. Aduh, serius sih Mang Kus. Serius ya. Aduh, kitu parur kebenarannya tandas ya. Dikitukeun mah kiat mah teu nyaritana naon deui eta. Kawasna manjing babasan kudu tumut ka guru, ratu jeung wong atua. Dasa desa Cijamblang mah apan kikuwu teh minangka ratuna. Aduh. Tegas ayeuna mah ya kuwu ya. Nya atuh, sok. Nya ari pikeun kuring mah kikuwu. Kumaha hadena bae. Rek dikitu rek dikieu asal puguh palaturanana gitu. Dah kitu alus pisan kiat mah kuring kacida bungahna nya muga-muga duduluran di antara kuring jeung kiat mah sing terus manjang nya. Mohon Geun susuratana mah sina diuruskeun ku kikuwu. Ayeuna mah nu penting cuang ijab kabul heula pek tuyun kikuwu. Cek Aan bari ngalieu ka kikuwu. Hah? Dituyun ka mana? Eta tuyun ijab kabulna gitu. Korek serius. Dituyun dipandu maksudna beureunya Nya dipandu. ya. Sok atuh. salah salaman. Nya sok. We leungeunna kiat mah. Ya, sok salaman. Sok tah gitunya. Ayeuna turutan omongan kuring. Boh ku bapaan, boh kiat mah. Sok kitu pokna kikuwu daria. Terus bae manehna salaku kuwu Cijamblang nuyun ijab kabul. Sajeroning sasalaman Aan jeung kiat mah patetep-tetep. Beda ayeuna mah silih tetepna lain kawas silih pencerong naker jajaten kawas bareto. Tapi sarua kapur barasa kagagas inget kanu mihlaan mulang. Sanggeus kitu mah ngobrol teh jadi nyalse. Lancar tur hampang bari ngasaan rupa-rupa lalauh di selang nyeletrok gula kawung jeung nyuruput cikopi. Keur kitu kiat mah nyarita. Geus anggeus nya. Sah, itu sah. Ya, sah. Nampi. Sok, dua piala. Makan apa lah? Lapar ya. Ayo. Ya enak ya Nagasari ya. Nya atuh cauna ge cau kepok ieu mah. Sugan teh cau Ambon.
aneh lain meh bae poho ieu teh juragan da ayeuna mah geus 7na sanajan geus taya di kieuna ye si utun teh geus waktuna dibere ngaran anu maneh kitu saha pingaraneun budak teh juragan. Pokna bari ngareret ka Aan. Juragan Aan ngahulang sajongjonan. Dina hate ngadunga ka mantena sangkan aya pituduh pingaraneun budak. Jorelat dina pikiran hiji ngaran anu luyu pisan kana hate. Ngarannya aduh ke sahanya Kim So Hyun we kitunya. Ih, atuh teh naon siga ngaran Korea tuh. Atunya Christopher Reeve teh. Eta mah anu jadi Superman. Atuh bener eta. Oh, aduh satu ya. Ya, aya ngajorelat ya. Cuangaranan Tatang Atman Wiratma bae. Saha? Tatang Atman Wirana gitu. Oh. Kurapangna ngaranna eta? Tatang nyokot tina ngaran indungna nyaeta Titing gitu. Oh. Tatang Titing. Nya gitu. Atu Atman tina ngaran Akina. Oh. Oh, kuring Atma urang. Nya. Ari Wirana tina ngaran kuring Wiratmaja. Kumaha satuju? Cek Aan kami tohana. Oh. Aduh ade pisan juragan. Nya kuring satuju. Walon ki Atma paromana marahmai. Kumaki ku satuju deui. Ya, nyakseni. Ya, bagus. Breh kabayang banget budak. Kasep malancrit rupana sarimbag jeung anak Aan anu pangletikna Ramdhani. Ngan ieu mah rada hideung ngalah ka indung. Da cacak aya keneh mah tangtu dedeh oge nyaheun tur bakal redoeun ngurusna. Keur kitu ujug-ujug lang lieur. Rarasaan tepas jeung imah asap muter. Mimitina lalaunan, lila-lila beuki gancang. Aan satekah polah neueulkeun leungeun kana lampit sieun ti kusruk. Rek ngagorowok menta tulung kanu duaan ukur bisa cacalangapan, sora mah sama sakali teu bisa kaluar. Ki Atma jeung Ki Kuwo ge kalah tonggoy ngalobrol bari ngadalahar lalawuh di selang nyuruput cikopi. Duanana kawas anu teu nangenan yen Aan keur kariripuhan. Saterusna nu muter teh ayeuna mah lain bae imah, tapi pakarangan jeung sabudeureunana. Beuk kilalet deui muterna teh, nepi ka teu kaciri nanaon jeung teu apal aya di mana-manana. Sajeroning muter teh kadenge sora-sora anu ting careluk patembalan ti unggal madhab. Tatang Atman Wirana, Tatang Atman Wirana, Tatang Atman Wirana, Tatang Atman Wirana, Wiratmaja, 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 Dede, Dede, Ramdhani, Ramdhani. Mimitina asa ting gorowok ditompokkeun kana ceuli, tapi beuki lila sorana beuki ngajauhan. Beuki laun, halon, samar-samar. Les simpe taya sora anu kadenge, taya wujud anu katembong bareng jeung lesna Aan teu inget di bumi alam. Tapi memeh les samar-samar inget yen Wiratmaja teh bapa, dedeh teh jenengan indung. Ari Ramdhani ngaran sorangan Aam Ramdhani. Teuing sabaraha lilana Aam teu inget-inget. Lila-lila mah kasadaran mimiti muncul saeutik-saeutik. Ibaratna Aam keur aya di dasar samudra anu kacida jerona jeung nyuruntul ngambul kaluhur kana beungeut laut. Antara sadar jeung teu sadar, Aam asa geus aya di hiji tempat duka teuing di mana. Ngadadak kadenge aya sora.
Aweuhanana manjang tarik pisan nong toreng kana ceuli. Tas kitu mah kakara ingetan teh jejeg. Rarat, reret. Sing horeng Aam masih keneh sila luhureun pangsujudan. Tas be oge ngait keneh dina curug jeung indung leungeun. Ngareret manehna kana jam luhureun pangsalatan sidik jam 3 Janari. Bakat ku hayang leuwih eces jung manehna nangtung jadikeun. Bener bae jarum pondokna aya dina angka 3, ari jarum panjangna dina angka 12. Persis jam 3 Janari. Ngalieuk kana tempat tidur tukangeun. Tuti bojo keur ngaguhar ngagojot disimbut kandel. Aduh Gusti nu Maha Agung, sing horeng runtuyan kajadian ti mimiti keras teu nepi ka katujuhna bojo di Cijamblang anu lilana 3 taun teh ukur lumangsung antara nong kadua jeung nong katilu sora jam di tengah ieu mah. Aduh, ukur sawatara detik di alam zikrullah mah. Di alam itu mah kuring jadi bapak atau bapak jadi kuring gitu, atau bapak teh kuring ari kuring teh bapak. Nah bapak nu awor jeung kuring atau kuring awor jeung bapak. Abasyur ieu mah. Ayeuna ieu di alam ieu detik ieu di dieu di imah kuring di Ciputat. Kuring ieu andi perkeneh dina sajadah ngeukeweuk tasbih. Sadar pisan. Kuring mah kuring, bapak mah bapak. Sejen identitas jeung beda zamana. Nah, habat jadi paseluk gitu. Aduh, buah-buah kuring sina ngalaman jadi bapak sangkan nyaho sebagian pengalaman hirup anjeunna ieu teh. Atawa sina nyaho ngaran adi nu kungsi kaimpikeun teh kitu. Aduh, nah bener gitu alam zikrullah. Lain ngimpi atau ngalamun. Tapi damani asa nyata, rinci, kealaman, dirarasakeun atawa ngalenyap gitu. Piraku ngalenyap sabatara detik bisa ngawang rupa-rupa pengalaman anu lilana 3 tahun campleng. Kumaha mun gejala penyakit jiwa kuring teh. Aduh, paralun teuing Gusti. Lah, naon atunya ieu teh? Moal kitu pangaruh ngimpi boga adi teh ya. Bisa jadi. Tuti, titing, buah-buah hayang nyand. Niat, aduh, daya niat. Pamohalan ieu. Aduh, absur. Euleuh para wari kaum dangun netizen sadayana. Rupina reres kapidangkeun ieu carios dina jejer absur karangan Bapak H.D. Bastaman. Tah kitu geuningan para wari kaum dangun netizen sadayana. Sing horeng lalakon anu dipedar salami ieu teh lalakon anu kaalaman ku Aam nalika anjeunna Dzikir Janari. Duka kumaha eta matak disebat absurd teh kitu. Janten seolah-olah memang Aam sina ngalaman naon anu kaalaman kuramana supados janten eces hiji carios dina hirup bapana anu karusiahkeun panginten kitunya. Sim kuring neda dihapunten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina bidangkeunana kalih ropea sareng sempaguyona estuning insyaallah teu ngarobih jalan cariosna. Sakudak sakedikna sasireun sabanjeureun pamugi aya hikmah aya mangpaat utamina hiburan dina sakur konten anu dipidangkeun. Urang patepang dangu deui dina konten salajengna dina dongeng insyaallah dina genre silatnya. Silat ya. Naon jejerna ceramah caca? Kewe langsungnya orang pedarkeun gitu. Mangga sim kuring saja amit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.